Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yunus ayat ke-16. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad saur Allah. Lau sya Allah lamun teu mangersakeun Allahu Gusti Allah. Ma talautuhu moal macakeun hu Allahu kana Al-Qur'an alaikum ka anjeun. Wala adarakum jeung moa Allah ngabejaan ka anjeun bihi tina eta Quran, tapi da Allah mangersakeunana masihan ka umatna ka makhlukna rahmatan lil alamin, supaya janten hidayah ieu Quran kanggo sadayana muslimin wal muslimat. Faqad labistum mangka sanyana labistu geus babarengan pikum jeung anjeun umuron saumur-umur min qablihi ti samemehna Kangjeng Nabi Muhammad janten Rasul. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad teh saumur-umur sasarengan sareng anjeun. Saatosna 40 tahun Rasulullah diangkat janten Rasul Nabi Muhammad, teras nyanak risalah nyata Quran. Heran orang Quraisy jahiliyah waktu harita. Nah tiba-tiba Muhammad cenah mawa tulisan kieu jeung mawa bahasa kieu ieu teh ti mana cenah kitu. Padahal saumur-umur ge geus 40 tahun jeung urang sadayana henteu pernah ngabewarakeun nu kieu mah. Eta afala taqilun, naha anjeun henteu boga akal. Sabab Allah nurunkeun Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi Muhammad ngalangkungan malaikat Jibril jang rahmatan lil alamin, tapi teu percaya da bubuhan can boga akal teh akalna teu acan digunakeun kana anu kahadean. Saterusna paman adlamu mangka saha adlamu anu leuwih dolim mimman iftaro tibatan jama-jama aftaro anu mangada-ngada pajarkeun ieu teh ti Allah tah ieu teh tulisan ti Allah jiga Sulaimah al-kadzab tah eta teh nu kitu teh dolim alallahi kadziba ka Gusti Allah nyieun kabohongan. Musalamah al-kadzab nyieun ayat padahal mah sanes ti Allah ngaku-ngaku ti Gusti Allah tah nu kitu teh nyieun kabohongan. Au kadzaba atawa ngabohongkeun teu percaya bi ayatihi kana ayat-ayat hi Gusti Allah nyaeta ayat Al-Qur'an. Innahu sanyana ari Gusti Allah la yuflihun teu bakal mereka untungan Allah dunia akhirat. Al mujrimuna ka jalma-jalma mujrim anu selalu berbuat dosa duraka ka Gusti Allah. Moal kenging kauntungan dunia akhirat nu puguh bakal kageung dosa. Wa ya'buduna jeung maranehanana ibadah min dunillahi ti salianti ka Gusti Allah. Anu eta berhala teh anu eta ma la yadurruhum ma eta perkara la yadurruhum teu matak jadi mudarat hum ka maranehanana. Berhala mah rek dihancurkeun rek dipotongkeun sirahna da teu matak jadi mudarat da eta mah patung. Wala yanfa'uhum jeung teu matak jeung moal jadi manfaat hum pikeun itu jama-jama kajeun nyembah acong-acongan ge ka berhala ka patung moal jadi manfaat da eta mah patung. Wa yaquluna jeung nyararita itu jama-jama anu musyrik haula ari ieu berhala supa'una ieu teh bakal jadi nyapaatan cenah ka kami kabeh ka kami sadayana indallahi disandingin Gusti Allah. Manehna mah ongko percaya ka Allah, percaya kana berhala.
tapi ka ayeuna ge aya eta teh ongko percaya ka Allah tapi masih ngagunakeun keris buli-buli isim jeung sajabana tah eta teh kekuatan keris kekuatan buli-buli cenah eta teh syariat unggul dah hakikatna mah Gusti Allah tah nu kitu nu teu kengeng teh jadi kekuatan Allah disandingkeun jeung kekuatan barang anu sanes tapi da teu aya kekuatan mah iwati kekuatan Allah teu tiasa disyariatkeun ku barang-barang anu aya kekuatanana salian ti Gusti Allah bilih janten musyrik kul bejakeun ku anjeun Muhammad atun nabiuna nah maranehna ngabarkeun Allah ka Gusti Allah bima la ya'lamu tina naon perkara anu teu uninga fis samawati di pirang-pirang langit wal ardi jeung di muka bumi. Jadi naha make ngabewarakeun ka Allah pan Allah mah maha uninga, maha terang kana sagala urusan. Mustahil Allah kana sireum hiji ge teu uninga. Padahal marena nyebutna ngabewarakeun cenah ka Gusti Allah eta kaum musyrikin. Subhanahu maha suci hu Allah wa ta'ala jeung anu maha luhur Allah ama yusyrikun tina naon perkara anu kumanehna dimusyrikeun jadi manehna mah musyrik ka Gusti Allah pajarkeun Allah teh cenah urang bewaraan ku urang padahal Allah nu maha uninga disandingkeun Allah jeung barang-barang sejen jeung buli-buli keris sajabana jeung berhala pokona mah selain ti Allah eta teh musyrik ka Gusti Allah. A'udzubillah. Kituna mudah-mudahan urang sadayana ditebihkeun tina musyrik. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.